baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso anu manehanana teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60.000 santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiyah mah beuh tah mah ambuala ya pabalatak ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ke langit ka 7 teh nyaritakeun keistimewaan Ki Barsiso unggal poe amalna teh naek ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ka iblis di handapeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtuh baruntung geus ngan bangun sakean deui ya tetangga saya ditereup aya sakena hiji nya siki sake naon karangarana caringin raga jihabek cek iblisnya Barsiso hebat-hebat deui muridna kakalayangan di awang-awang nuseje buncan murid nuseje Masya Allah puluhan ribu cek set hayang nyawa di mana alamatnya itu Barsiso teh datangnya nama ke udeng-udeng ngaleuwihan ti Ki Barsiso gedena jubahna Ki Barsiso make hijinya nama ke dua aju sorban ka dieu Ki Barsiso mangan sok datang ka cangkengnya nama datang ka handap ka dieu oh gede jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Ki Barsiso ti mana abdi ti tebih cenah kan aya naon hayang ngiring ibadah we sareng mama Didi kabita abdi mah ku mama di mana-mana muridna aya aju abdi marek di dewe ibadah mun aya pagahkeunna atuh ku kiai di tamagahan atuh abdi rek magaha aya tuh dipasingkeun ku nyata budak nu leutik we pagahannya nya teh lamun kadeuleu bagus ke naik ke waduh luar biasa bagahan ngaji eta setan teh waduh bisaan jasa tuh magahan ngajina kadang-kadang di pendopo magahan ngajina jeung Ki Pudoli kadang-kadang di balai desa magahan ngaji kecamatan ya anu bangsa leur we gitu magahan ngaji aya nu teu leur mah teu gitu dah terus we